hirup jeung kahirupan atikan anu sajati titih rintih bageh gumati ngebingbing dina atikan ku asa asih asu ngarangkul mangpirang kahayang sangkan tetep dina aturan ngajurung dina atikan terlepas dina ugeran ngawujud naon impian hirup jembat rejeng panalar runtut raut sauyunan tatak rama pinuh kaheman hormati lawat janten capangan sampurna hirup kedah syukuran. Guru kudu jadi tuladan keur hirup jeung kahirupan atikan anu sajati titih rintik pagegumati ngabingbing dina atikan ku asa asih asu ngarangkul mangpirang kahayang sangkan tetep dina aturan ngajurung dina atikan terlepas dina ugeran ngawujud naon impian hirup jembat rejeng panalar runtut raut sauyunan tatak rama pinuh kaheman hormati lawat janten capangan sampurna